Hei bos, geraha mulang ti kota. Sia amari orang mulang. Kumaha di kota teh? Terus menaon? Sebel teh panggih. Sarua we di kota gen gitu. Lah gak santai we kos di kampung kieu, dai jelema beunghar malah nih salse we duit mengalir tenang lah. Sok-sok deuleu da aing po. Duitan neriskin siga maneh kitu malah. Bener ada jauh lebih di seutik. Ulah ngomong atuh bos. Masa ngomong masalah mengkarma karena sopan eta anak buah aing mun uncam-ancam gitu ke aing. Bukan naon sih sia teh. Hakan tak ku sia teh. Awas ya, dibalas ke babaturan aing. Duh, iya manggih jeruk aing. Ke rumah kawang gitu nya. Di koran teh. Kalian ngeunah nya buka. Coba sasana ya. Ini enak kan ya, Mbak? Tertehana ang di bibir. Ini batu anjing kampret pisan aja mak, sombong pisan saya teh. Anjing teh banget juga sebelah ke. Hei mana Usman? Sombong pisan mana? Naon aing mah lain si eta arana ge. Aing si Anton. Teu pantes ngaran sia mah Anton. Pantes ngaran sia mah Opak. Naon Opak? Anjing ngahina sia ka aing. Aing lain opak gitu ya. Aing sakit kasep aing teu ketempo. Teu apal mana aing. Gimana? Mana babangeutan tiga kota? Teu apal aing teh jawara di kampung ieu. Jawara naon emang mana? Aing ieu teh jawara ngalah jeruk. Apa tuh? Nah ya jeruk, bisa ngasaan? Level aing udah semua. Darah naon gitu. Lu ditandai ngono gitu dahareun gitu. Sia geus wani-waninya ngaledek jeruk nini aing. Eta warisan ya teh nini aing. Lamun dihargakeun di kota 50.000 nu kieu teh. Wah, kira aku dahareun nu kitu 50.000. Saeueuh nu kitu mah. Kasarima aing mah. Lamun maneh moal mayar ka aing 50.000. Kajenting dulu ti aing ayeuna. Aduh. Jago euy horeng geuleuh ta euy. Ning aing beakeun ditampeleng ku Opak. Itu si Duloh kunaon di tengah. Lah, lu dibejakeun ka bapana bisa disiksa si Duloh. Mang, itu si Duloh. Kunaon si Duloh? Itu keur di tengeulan di tonggo, buru samperkeun. Ayo atuh suang samperkeun. Pak. Aing di tengeulan ku ieu Pak euy. Ieu teh jalma teh urang saha kitu Pak euy. Sombong pisan jalma teh. Oh iya, ieu teh anak bos bapak baheula. Itu lantaran bapak sok korupsi wae pare dipecat ku bapana. Oh, sia teh Ini teh beujak ka Bapak sia wani sote ka dieu nyamperkeun aing. Suatu lah anjing teh ada banglut jeung aing anjing. Lawan ya Bapak aing tah.
Kalau tadi bapak aing ini mah sok ta. Ari kitu aya masalah naon maneh Jang? Iya Pak ta si eta Pak ta. Tadi kan urang teh keur nyemen di ditu. Eta jeruk tuh sapotong deui. Poing dibere si eta teh kalah neungeul uing. Pak ada bapak pokoknya mah aing mah yang adil we. Hayang padagelkeun budak eta tapi tah. Oke, tunggu sakadang. Pak. Pingsan bae ieu. Ayo deui, Pak. Ayo, aduh. Pak, ayo. Kamu